kadieu wela kadieu wela. Oke hayang kene ngeus laguna ngeus orangnya sang angin terayang kene kadieu wela sakola anu pasti kadieu wela asman sabanyusari kadieu wela kadieu wela kadieu wela lah. Oke tepuk tangan dulu buat Cepia. Oke Cek naon itu jauh-jauh cek kadia teh naon urang begitu tadi ngaliwat kurunyung cek teh ieu aya drum aspal lembangan kalau dipakai orang tua ya jelema oge bisa ngabedakeun mana koper umroh mana sapi gelonggongan mau pedahin kurang sana sampai gelonggongan lain urang rek nanya ka dieu rek dengekeun cek jauh-jauh ka dieu ieu ka sakola SMA ka Semansa Banyusari aya naon sebenarnya rek tatanya urang boga budak sarua yang disakolahkeun saura hiji budak teh aya 14 nu hirup teh anu ka hiji anu kahiji meureunana aya tah ayeuna teh da eta mah sandragan si satahun 4 Allah sama mah ucing mah kana satahun 4 asal hayang bereset eta mah nu penting budak karirup ya ayeuna teh eta bauna ge geus beda jiga teh ya budak teh mah nya maksudnya ya tatanya kumaha anu kadua ka mana budak teh nu kadua ayeuna teh di Gedung Sate di Gunung Sate digawe pejabat di dagang gorengan di di harapan Gedung Sate dagang gorengan tapi keur bae halal sakitu mah ari nu katilu nu katilu ayeuna di DPR alhamdulillah jadi dewan jadi dewan naon lampu merah nangtung nya kelan tutup film teh tutup botol DPR tapi keur bae halal kana nu penting mah opat asupan alus nah nu kaopat ayeuna keur ieu naon teh ngaranna teh lain teh privat hebat berarti kemarin di Cibuan di hebat calon ahli iya calon ahli keur ngarakit bom buset atuh kalau gitu maksudnya jadi naon teh jadi teroris lain teroris terorisme itu pada diubar panas budak orek sugan teh sarua wae beda ibu beda bapak rakit bom teu ngarakit bom gitu aku itu eta anu 5 teh eta budak anu 14 teh araja kabeh araja ngan nu bener hiji ge anu hiji pake honor peudeun we saat nolol kalau minum anu kadua anu kaditu capirit wae anu katilu mah teu dekeun nadenge da teu ngalayu geus pusing ayeuna teh mayonesan mayon ayeuna teh keur dibanderolan kabeh tonggongna teh dijual lah suka anu butuh-butuh tuncang para buta hejo atuh ya hari budak dijual daripada budak dijual daripada budak dipiceun ya titipkeun aluk mata ka Semansa Banyusari apa yang kudu maya dititipkeun ka dieu mah sakola teh beureun nah teu apal anu ngaran di Semansa Banyusari mah ieu moal aya bayaran moal kudu maya alias gratis aya baju lamun teu mampu bebeja ka kepala sekolah abdi teu siap teu sanggup meser baju insyaallah dibere dibere baju hari sugat teh sekolah mah teu mayar beli baju teu boga ka sakola bawa bukukan dari calana teu baju ayo teu kabeli bajuna pelok banyak kudu make umur lah ngarah anu mata kitu tah Semansa Banyusari mah geus nyiapkeun ulah tebikeun ka budak teh putus sekolah. Kenapa? Karena Semansa Banyusari ingin menciptakan generasi bahagia ke negara Indonesia. Bukan biasa. Kunaon atuh Semansa Banyusari teh karang aya ayeuna keur zaman aing ka mana? Aing waktu sekolah. Apa sekarang ka mana?
Cek lahir zaman tahun sabaraha. Bahwa terus berada di aroken. Cek aja lalu tiket. Cek ada sampai situ ya. Oh, boleh kita tending. Ayo Pernah alurok ini cuma geus lahir. saya kan lu sekolah nyawa-nyawa di sekolah saya mah di Bangun saya ayo bawa ka dieu. Cek geus mangke kejar paket A, kejar Wah, oh sayurna. Nah, sayurna naon? Galak cucu biar masa kejar paket A. Udah paket A paket B. Hari kejar paket A. Nanti udah lagi. Wah, sudah teh. Lain gitu. Kejar paket A teh kejar nanti diajar menang ijazah jika sekolah SD. Nah. Kejar paket B jika SMP jeung SMA. Iya, sudah Dan teh Pak. seterusnya. Kerja biar mah naon gitu naon ge nama dokter geus loba, guru balata, bupati geus aya lagu baganti narek naon sakola pipian. Sahadunya mau CT jadi bupati. Ya, jadi bupati ke eleh lah diadukeun jeung mau masuk. Oh, udah boleh. Oh, lah jadi bupati diadukeun jeung mau eleh. Mau mah teu sakola-kola acan ngomong. Ya, eta mah rek insinyur rek dokter oge diadukeun jeung mau mah eleh. Jadi pilihnya mau nomor seberapa mau teh? Kan ini. Lain gitu aja, tapi lamun aja sakola aja teh Supaya ulah kagiri di zaman. Nah, eta geuning pinter ya tah ieu di sini ning utara. Nah, Ieu iya. teh timuan guru lamun heuceu rek nanyakeun geunaan bapakan sakola. Ayeuna kan sakola online. Oh, Apa diajar online? kumaha? Naon sih online-nya apa? Online. 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 Lain oye online. Online mah ya online tempe pas sok itu. Orek nama anu japrak dia. Online. Online eta Bisa kita internet. Oh, anu itu nulieur teh anu online orang liur. Oleh. Online eta mah. Aing teh ngawen anu soalnya teh naon sih? Heuh tanyakeun ka ieu Oh, tinggal pakai cak-cak Cik, ngobrol gaya nya pilih hoyong ngarosan stres nya ngobrol jeung ieu jalan ka ieu seperti itu. Sampai rapat kan ngomongin stres langsung. Nya Iya orang manggilna naon? Sihat naon? ieu mah Lu. Oh, ibu di ruang guru aku teh anda buat sedikit deket dia mah tadi mah deket buat copet. Mungkin bisa Buat bukar bit aing mah. itu tes pom. Nah, nya berenang ayo ditaros kita hari nu dilebur pada terang ibu kudu kumaha prosesna tapi ayeuna aya istilah bayaran online tak kepadanya dirimu silakan apapun yang ditunya ya sepertinya gitu. Error ibu ngakos tuh. bukan. Sama pakai bahasa Papua, bahasa Sunda. Jadi berenang guru teh hoyong terang. Nya lamun teu terang wae hurungkeun lampu. Hoyong jelas. Hoyong jelas, nya mohon hoyong jelas. Nya hoyong dijelaskeun kumaha istilahna bayar online gitunya tadi teh tapi kumaha orang tua mah hoyong Bahasana lain. Oke, aman. Iya. Ieu mah bahasana lain. Tahu nggak? Wah, kasar. Mungkin karena ini kan ibu, karena ini kan ibu ya, Ya. harus ngobrol sama bapak, sama akan, ya jadi Wah, nyambung gitu. biasa gitu kan. Kita kedatangan tamu artis Afgan, ya. Ya, akan maghrib. Yang juga Ariel itu. Hah? Tiga Ariel. Ariel mah baur lah kopeng gitu. Iya. Iya mah Ariel. Ariel Noah. Ariel noong. Ariel Noah. Iya. Ya coba. Si Anusnya buat manis serina nya eta bibir buat nepi kan mencuri. Mana bibir kamu celi? Terlepas menepi. Silakan saya kata terakhir. Iya, barangkali ada sesuatu yang disampaikan di Al-Wadi. Gimana ibu dari bisa dibantu? Hah? Ada banyak dibantu ceritanya. Orang-orang kalau lagi malas itu. Kali 15. Kalau nggak mau di sini. Iya. Jadi Nanya ke dia. banyak dia mau jalan berikut tulisannya kemana? Surabaya Pak. Oh, Ceramah.